Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Ari perkara anu wajib ka mayit eta opat perkara. Naon diantarana Gosluhu nu kahiji ngamandian ka mayit, wa takfinuhu jeung kadua nyaeta mungkus mayit, wa sholatu jeung katilu nyolatan mayit, alaihi ka eta mayit, wa dafnuhu jeung kaopat nguburkeun mayit. Tah ieu kawajiban teh tangtuna kawajiban keur nu hirup, pikeun ngulasara, pikeun ngurus, ti mimiti ngamandian, tuluy mungkus, tuluy nyolatkeun, teras ngureupkeun tah eta kawajiban anu hirup. Wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.